Ma, ma, bukan Aziz, ma. Acis keur naon? Ya arek dinas, teu ada ongkos mah. Ye, Sabaraha ieu mah? 500 eta teh. Pirapos eta teh mahi sakitu. 500. Teu kira adu pisan mere teh 500. Pecin ge ayeuna geus 1000-an. Nah, mana teh ngababarikeun kana duit teh. Mama oge baheula bakal sakola teh salawe. Tong sok disarua-ruakeun jeung baheula jeung ayeuna mah. Da beda atuh baheula mah. Baheula mah keur zaman Soeharto. Ayeuna mah HP ge geus Android. Tuh. Baheula mah da can aya HP, can aya naon. Ieur mah. Alah, pokona mah rek zaman modern rek zaman naon. Sarua wae eta duit. Pokona mah eta 500, pulangan 200. Teu hayang hafal mah. Nah, ayo mama, teu salah ngomong teh. Duit teh 500, duit teh minta pulangan 200. Baikeun naon atuh mah? Aduh, aya 500 ge geus moal pimahieun nu naon. Sakitu ge maneh teh diberes ya teh, A. Pan maneh teh digawe eta make seragam. Dipake naon atuh duitna? Tuh mah ada gajian ge tertentu. Kadang gajian, kadang teu. Geus ah kredit ka ditu. Mama rek aya semah, rek kumpulan. Kade eta duit bisi poho, pulangan 200 pokona mah. Dasar boga inung teh cek jahe merek hese. Duit gope kudu diangsulan. Lalu se jasa ari teu baroga duit kieu teh. Dasar cina hideung gablek kolot teh. Loba harta bana ge da moal dikubuk modar atuh. Kuya dasar. Wow. Kan aing teh anak hiji-hijina. Harta sakitu loba rek dikamanakeun ai sia. Hah, Dan yang sia guguru tua. sia deui naon sarabeas. Nimbrung-nimbrung wae urusan aing. Har, san hayang nimbrung-nimbrung urusan mana ukron? Ari sia bieu ngabangus naon ho? Ari mana eling teu, urang mananya. Nanya sia mah. Banyak ribut eta mah. Teu nyaho aing loba masalah kieu. Ayo we nimbrung. Oh, iya. Lamun teu nyaho sia, mantong nimbrung-nimbrung wae. Bisa dijeunkeun kartel aing geura. Dasar jelema mati geledug sia mah ukron. Ngomong siapa? Aing beunang dijengkeun perkedel sia. Dasar si budak sapotong macem-macem. Asa kieu kumpulan teh? Mun teh ngan sakieu, Si Kokom ka mana dah? nuju icalan tadi mah cek kokom teh. Goblok, tak apa si kon pisan. Waktu nak kumpul, ngadon dagang deui nya. Pergian artos meureun teh kanggo setor. Alah, dagang-dagang tara eureun. Setor hese si eta mah. Ari si Imas ka mana? Teh Mas mah nuju ngojek ka Jepin Cilois ka desa. Aneh urang mah. Menihara rese karena perkumpulan teh. Terus juga pencairan, carengos. Ari jujur cerita ke kamarana. Biasa we teh, tandur nuduhan eta mah. Aing, ieu teh kumaha nya? Ari si Asep ka mana deui tah? Jelema eta hiji. Si Asep mana deh? Teuing teu apal. Alah, paling bisa teh mah di pos keurang heuleung. Sok, urang deur we, keun bae naon mah. Sumpah nasabah.
Sumpah nasabah. Saya berjanji Saya berjanji jika jika saya tidak bisa membayar angsuran Bank Emo, tidak bisa membayar angsuran Bank Emo, maka saya saya akan ngagadekeun kebon. akan ngagadekeun kebon. Kebon saha? Kebon batur. Wah. Iya jalan strategis ya jang pidu itu Pak ya. Kembali lagi bertugas ya mah. Ngamankeun pengendara anu teu beraturan. Nah, ingat ya penonton, harus taat kan aturan teh. Sing karunya ke aing ka petugas capek aing gigian teh. Capek aing jadi sebagai isi lob teh lah. Bieur. Nya, ingat. Oh, jadi kieu we nya maneh teh Sep? Batur kumpulan yang anu ngajedog di dieu. Kumpulan naon sih teh? Aduh nanya maneh mah deui. Ayeuna teh minggu, waktuna saya berjanji. Ya Allah, hampura teh teu ingat. Kana naon? Saya mah teu inget. Aslina teh poho tuh ieu mah. Kana hutang poho, kana kumpulan poho. Jelema kawas maneh mah kudu wadalkeun si Asep. Biji euy mangsa euy. Jeung kumpulan teu hadir deui, dikeluar sia ku aing cangkengna. Wah, pidu itu nya ieu mah ye. Wit meu, eureun cia. Ka mana? Di ka payun, Pak. Ka payun ka mana? Ka warung Pak, bade jajan. Geus jobrog, masih kena jajan sia mah. Juga pejuh pisan. Mana surat-suratna deukeun? Surat naon ieu teh Pak? Surat cinta untuk Starla. Nya surat-surat motor atau ai maneh? Tadi canak Pak. Wah. Pasti ieu motor bodong. Menang mau di mana sih ya? Sanes atuh Pak ieu mah motor nang ngiridit, tak acan lunas acan. Heuh, surat-suratna mana? Tadi canak Pak, di bumi. Wayahna motor ieu dicana ku bapaknya. Wayahna engke maneh sidang. Sidang di mana Pak? Di KUA. Nya di pengadilan atuh ai sia. Entong atuh Pak sing karunya. Oke, diberi keringanan ku bapak. Rek sidang atau rek damai di dieu. Kami damai di dia sabaraha Pak? 500.000. Gak dipotong pajak. Ya Allah, duit di mana bisa gitu Pak? Lagi gocap. Rek damai moal. Mun moal diramekeun sia ku aing. Iya Pak, damai. Ya dia gaduh sakieu, ya ge kanggo meser gas. Nyawa lah hog lah. Geus anjing kabur kan itu. Liur pisan. Gocap lumayan lah. Unggal poe aing juga kieu. Beunghar juga natenya penonton. Jadi selop teh wah, teh kudu jadi pakat gede. Nu kieu we. Beunghar pokona mah.